Waroda kalaku naon al hadisu hadis. Aya hadis anu sumberna ti Kangjeng Rasul anu lungsur ka para sahabat anu dicatet ku para ulama anu mana hadisna kieu innamal ilmu bita'alumi wa innamal hilmu bitahallumi. Innamal ilmu angin pastina ari ilmu agama nya maksud. Innamal ilmu angin pastina ari ilmu eta bita'alumi ku cara ngaos. Innamal ilmu angin pastina ari ilmu eta bita'alumi ku ngaos atau ku cara ngaos. Saur hadis nguningakeun hasilna ilmu mah nyata ku ngaos. Model kieu kitu putihnya ajengan ku ngaos. Nyareatan urang teh hoyong kagungan ilmu. Itunya cara urang hayang ilmu sakola disareatan ku angkat ka sakarola itu. Hayang ilmu agama ge disareatan ku calik di tempat ngaos itu. Cara ilmu sakola hayang tiasa teh ku cara angkat ka sakarola gitu. Nya innamal ilmu bita'alumi. Tuh, janten lamun teu ngaos mah gaduh ilmu da ceuk hadisna hoyong gaduh ilmu mah kudu ku ngaos. Najan ceuk putih teh ceuk ajengan da mamah sok ngawuruk, bapak ngawuruk kitu nya. Abdi putrana teu ngaos ge pasti abdi mah gaduh ilmu. Henteu kitu nya. Kitu teu kitu. Keukuh kedah ngaos gitu. Komo putra ajengan mah ngaosna kedah reres-reres sabab aya beban. Itu bebanna teh putra ajengan. Ku jami teh dipeunteun. Masyarakat teh meunteun. Kitu ka putra ajengan mah. Ku peunteunan ningal ibu ramana ajengan. Jadi disangka putrana teh tiasa ngaos. Kitu ta eta bebanna teh mata kedah reres-reres ngaosna teh. Kitu ku jalaran masyarakat teh nyangkana tiasa ngaos. Tah ari ku reres-reres ngaosna mah itu mudah-mudahan tiasa ngaos. Kitu ulah ngamanfaatkeun turunan kitu. Ibu rama ajengan baik apaleun masyarakat mah. Urang mah budakna teu bisa ngaos kusabab tara ngaos atau henteu ngaos. Kitu pasti da nyangkana bisa ngaos eta. Nya anu bakal janten musibah mah. Disangka tiasa ngaos da ibu ramana ajengan padahal mah henteu ngaos. Pasti moal tiasa ngaos kateranganna innamal ilmu bit ta'alumi itunya. Angin pastina hasilna ilmu teh ku ngaos. Itu teh tak ulama misaur al ilmu rafiul maqam. Ari ilmu teh anu pangluhur-luhurna darajat gitu teh. Pangluhur-luhurna pangkat teh daya kajabi. Jami anu dipaparinan ilmu khususnya ilmu agama. Ajengan berarti nu pangluhurna ilmu teh kiai kitu putih. Mata geus jadi kiai jadi ajengan ulah milarian deui pangkat anu lain. Kusabab pangluhur-luhurna pangkat mah anu dipaparinan ilmu nyata ajengan. Waktu ieu jadi anggota DPR atuh berarti turun ka handap tamanya.
turun sabab ngalesotkeun pangkat anu pang luhurna kitu. Rafiul maqam ilmu teh anu pangluhurna darajatna kitu teh siti. Jadi lamun hoyong darajat luhur urang teh sing kersa ngaos jeung sing reres ngaos sugane gaduh ilmu. Cek Allah yarfa'illahu utul ilmad darajah demi Allah cek Allah sumpah kana datna bakal ngangkat karena harkat darajatna jami anu dipaparinan ilmu nyata ku pangkat pang luhur-luhurna pangkat mata anu gaduh ilmu teu kedah milarian pangkat deui da pang luhur-luhurna pangkat mah nyata ilmu tuh ulah yang jadi naon geus urang mah jadi anu nyebarkeun ilmu deui we gitu. Syadidul murami teras ilmu teh anu kacida di sejakna ku jalaran sakabeh jami ge peryogi ku ilmu mah nya peryogi. Batiul lijam ngan ilmu teh aduh putih karaos ku urang nya ayana dina manah ayana dina otak ku cara diaos ditalar gitu sok rada hese gini putihnya gini jurumiah muni lami gini katamatna teh nya jeung ka katalarna teh duh da kitu ilmu mah ilmu agama mah sok rada hese gitu mata peryogi sabar teh kitu ti ngaos teh nya peryogi sabar ngaos teh teu da aya rumitna mata peryogi sabar teras peryogi waktos anu lami itu da jurumiah gini putihnya tos sabaraha lami tah can tamat tah can nya itu tuh matak peryogi waktu nu lami itu matak ngaji saurila mah atuh 1 tahun 2 tahun nya teuing katalar jurumiah teuing teu bawa kana alfiah ge teuing ngaji teuing teu tah itu teras peryogi bekal atuh da kulami teh ate silpinya mang tahun-tahun berarti kudu siap bekal matak Masya Allah aya katerangan sing sahajamina anu ngabantos ka anu ngaos mangka eta jami bakal dipaparinan buku catatan amal di dintenan kiamat teh katampi ku panangan katuhu cirina eta jami teh salamet gitu ku zaman kiwari nya anu nitip bekal kanu masantren teh kanu ngararaos teh lamun teu aya ti ibu rama urang nya kirang-kirang nama para raguh tah layuro fil manami ajengan ilmu ngawas mah teu tiasa ditingali dina impian da ilmu agama mah sanes ngimpi kitu tapi nyata kitu kudu ngaos kitu mah diimpokeun dina ngimpi moal bisa ngaji ku ngimpi kitu moal wala yurasu anil abai ilmu agama mah henteu diwaris ti ibu rama walaupun ibu ramana ajengan ari putrana teu ngaosa mah tiasa ngaos moal kitu keukehe putrana kudu ngaos itu nya wal ajdadi jeung teu aya warisan tinu janten aki ari incuna teu ngaos mah tiasa kitu tawal amami najan emangna pinter ngaos tuh alokna teu ngaos mah tiasa itu naon sababna fa inahu sajaratun tugrosu fi nafsi ari ilmu agama mah ibarat tangkal kitu ajengan anu dipelakeun dina hate nyata cara melakeunana teh ku ngaos najan ibu rama aki nini emang ajengan ge parinter ngaos ari putra incu alokna teu ngaos sama tiasa ngaos tah kadituna jadi fitnah we wungkul pada ibu ramana ajengan
pasti budakna pinter ngaos. Padahal teu ngaos mah bisa. Akina ajengan Pak Incunan teu ngaos mah tiasa. Tuluy emangna jadi ajengan bisa ngaos, alon lagi pinter ngaos teu ngaosna moal tiasa tamatak jadi fitnah lamun eta putra teu aya ka isin mah. Kitu ngamanfaatkeun ibu Rama. Eta incu teh ka isin ngamanfaatkeun aki. Eta alo daya ka isin mangamanfaatkeun status emang sok pinter ngaos bala teu tiasa ngaos ku ngaos mata ngaos teh diibaratkeun tangkal nya anu dipelakeun kana hate tah supaya jadi tah watus kobidarsi supaya jadi kudu kersa ngaderes urang alhamdulillah nya ngaos teh ngaderes heula geuningan wayah taju tolibuhu ila ziyadati ta'abin wayahna we ngaos teh da kusaha diperyogikeun nyaeta kudu kersa ripuh maksana kudu getol ngaos teh kararieu ngaderes ripuh wayahna we lami waktosna ripuh wayahna we sabar ripuh wayahna we kitu sering ngaos ripuh wayahna we da kitu tata cara supaya tangkal nyata ngaos jadi ilmu teh gitu gitunya di banyuran ku karipu wa idamati saharin jeung wayahna kada kersa melek gitunya maksud melek teh ulah bobo wae gitu ngaos teh gitu teh Siti wayahna kudu beuntak gitu waktu ngaos teh kecuali nanti ngaos sama menuju ngaos teh kudu beuntak gitu itu tah ieu ngaos teh nya barudak ta innamal ilmu bi ta'alumi kitu angin pasti ari hasilna ilmu eta ku ngaos wa innamal ilmu jeung angin pastina ari rintih eta bi tahalumi kitu ku tahalum eta bi tahalumi ku wa innamal ilmu jeung angin pastina ari rinti eta bi tahalumi ku tahalum gitu waman jeung ari sajama eta ya taharro anu neja ieu man al khaira kana kasayan yuk tohu mangka bakal dipaparinan ieu man kana khair sing sajamina anu manahna teh semangat dan bercita-cita hoyong kitu ngahasilkeun kasayan nyata bercita-cita hoyong gaduh ilmu ku getol ngaos gitu satu supaya jadi eta ilmu teh di ceboran ku ngaderes gitu satuina dijaga ku karipuhan satuina supaya jadi eta ilmu teh jeung kaharti ngaosna teh henteu bobo gitu insyaallah yuk tahu eta ilmu bakal pasihkeun gitu. Waman yari saja mah eta yataki anu ngajaga ieu man asyara kana kawonan yuqahu mangka bakal dijaga ieu man kana sar. Salajengna sing sajamina khusus nu ngaos anu kersa anu tiasa ngajaga kana kawonan gitu urang mah alim ka canak awon gitunya babasa tingkah paripola jeung sagala rupa gitu mangka eta jami bakal dijaga tina kawonan gitu qala Busairiyu rahimahullah taala wallahu alam. Maghribnya